Akang kan biasa ngebantosan pasti kejadian teh. Hari kimi jadi riuh atuh Nyi. Asli teh bingung sudah Kang. Ayo apa bu? Nih. Aya naon nih? Gening jeung maneh sir? Kumaha cager? Alhamdulillah, damang Mi. Mi kumaha damang? Saurna ngarurung wae. Tah eta nyata sir. Mih teh keur bingung, keluarga teh keur menang musibah. Kamari mih ngadenge cek Neng Asih. Saur Pak RT, cenah anu digawe ka luar negeri teh ilegal alias teu boga izin ti pamarentah. Gitu nya Mi. Sing sabar nya tuh Mi. Da tina ieu masalah ge pasti aya barokahna. Pangeran oge moal masihan masalah anu teu tiasa nuntaskeun eta masalahna. Nya ari kitu nama sir, tapi mih teh meuni teu bisa sare teu bisa dahar mikiran eta masalah. Aduh, nepi ka teu bisa tuang pisan Mi. Nyobian atuh tuang nu rada seger sareng bisa nutupan lapar. Nya ari model leupet, baso, bubur mah asup, bieu ge geus beak 2 mangkok. Nah adik Mi. Jadi kieu Mi, alhamdulillah pisan. Kumargi aya Kang Basir, Asih teh biasa minta tulung ke Kang Basir, pamdareankeun Abah ke kota. Eueuh. Nuhun atuh sir, geuning aya keneh anu bisa dipuntangan ku mih teh. Nuhun pisan ya Jang. Si Emih mah sok berlebihan gitu ah. Da ari kuring mah sok inget kana cariosan almarhumna Abah baheula. Jadi pami sareng tatangga teh kudu silih bantuan. Da hirupna jalma di ieu alam dunia teh mau bisa sosoranganan. Komo mun tatanggana geulis jiga Neng Asih mah. Ah si Akang mah jadi sok kalah ka kancap lu kitu, sok aya we beletak-beletukna teh. Ya ari kitu mah Mi. Basir bade transfer meus wae atuh nya. Bilihna poekeun di jalan. Duh Jang, sata acana ming haturkeun nuhun pisan ka Ujang. Tos bade ngabantosan mih neangan Abah. Nuhun Asih ge meuni bingung bade nyarios nuhun sabaraha kali ka Akang teh. Nu bade ngabantosan keluarga Asih. Nah, mangga atuh nya Mi. Bade terus ieu wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ngasih bantuan heula mih ngaberesan ieu.